Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula. Wa alla yahula. Sareng yen ulah ngahalangan. Bainahuma di antara imam jeung makmum. Naon hailun anu ngahalangan. Yamna'u anu nyegah. Itu hail al istitroko kana ngaliwat menuju imam. Wa ayyatawafaqo sareng yen kudu ngakuran. Naon nazmu solataihima. Naon nazmu solataihima. Naon nazmu solataihima. Susunanana atawa runtuyanana. Dua solatna. Itu imam jeung makmum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ancana kitab Sulamut Taufik halaman 30 genep. Kantun wa alla yahula bainahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula.
wa alla yahula sareng yen ulah ngahalangan bainahuma di antara imam jeung makmum naon hailun anu ngahalangan yamna'u anu nyegah itu hail al istitroko kana ngaliwat menuju imam wa ayyatawafaqo sareng yen kudu ngakuran naon nazmu sholataihima naon nazmu sholataihima naon nazmu sholataihima susunanana atawa runtuyanana dua sholatna itu imam jeung makmum wa alla yatakhalafa tasalawe halaman 63 jajaran 1 2 3 4 kalimat tiluhurnya mana tuh syarat anu kaopatna gerung syarat anu kaopatna ulah ayah halangna antara imam makmumna nu nyegah ka nanobrosna sanajan bisa nobrosna tapi mun mengkol dadana tina madep ka kiblatna tetep tesah berjamaahna angin mundi masigitna najan ayah halangna pikeun nobros ka imamna eta masa berjamaahna syarat anu kalimana sami susunan sholatna antara imam makmumna sanajan beda ngaranna mun beda susunanana cara sholat samagahana di makmuman puduhurna tesa sholat jamaahna tos Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun dina masalah berjamaah.
ayeuna kantun nomer kaopatna nyaeta warobi'uha alla yahula bainahuma hailun. Nalika berjamaah antara si makmum jeung si imam teu kenging aya nu ngahalangan saperti kumaha. Nah ngahalangan teh urang jajaran kadua hareupeun urang aya jajaran kahiji, sehingga lamun urang lempang ka imam teh kahalangan ku jajaran kahiji, sanes hahalang nu eta maksadna. Nu dimaksad hahalang pikeun si imam jeung si makmum atawa makmum ka si imam teh nyaeta hahalang yamna'u al istitraqo. Hahalang anu eta hahalang teh lamun imam atawa lamun makmum menuju ka imam teu kahalangan, alias lamun lempang teh tiasa gitu teu kahalangan. Ngancek tadi ge sanes berarti hahalang teh makmum nu hareupeun urang, dan nu hareupeun urang ge bakal lempang ka mana? Ka imam. Nya eta mah masih keneh teu dianggap hahalang. Ae al murur al adiya bi alam yakun lahu nahwu wasbatin fahisatin. Nu dimaksad hahalang teh sanes wae berupa tembok, bilik, kasibor, mun jaman ayeuna masjidna ku kasibornya. Termasuk hahalang teh antara imam jeung makmum kapisah ku dedeklok atawa solokan. Kumahanya berjamaahna, si imam hareupeun solokan meureunnya, beula hareup kahalang ku solokan, makmum tukangeun solokan. Sehingga lamun imam wae nya, lamun makmum mereka si imam teh kudu kumaha? Kudu ngajeleng. Tah eta mah teu sahnya. Atawa sapertikeun kahalanganana teh ku seuneu. Aya urang mah teu bisa ngabayangkeun teh dalamun aya seuneu mah moal tak berjamaahna oge nya. Tapi kan mungkin wae di suatu tempat mah imam di ditu, di dieu kahalangan seuneu atawa kahalangan maungnya dicontohan dina kitab ageung mah. Sehingga lamun orang rek ngaliwat ka imam teh maung eta ngadahar ka urang, termasuk eta oge nya. Intina teu aya nu ngahalangan. Ari di dieu mah teu aya nu ngahalangan, plung-plongnya rek dilebet rek di luar sami eta mah. Awin nuzula al muqtada idza kana ahaduhuma pisathi, atawa menuju na atawa lempang cek urang mah nya. Lempang na si makmum ka si imam teh posisi makmumna aya dina loteng di lantai 2. Lamun masjid-masjid nu ayeuna nu arageung kan makmum teh di lantai hiji aya, di lantai 2 oge aya, bahkan di lantai 3 meureun ka luhur terusnya. Tah kumaha lamun masjidna sapertikeun kitu 2 lantai, kenging berjamaah di lantai 2, sedengkeun ti lantai 2 teh teu aya jalan tumerus anu maju nya. Aya oge lamun mapai tangga di mana tanggana? Di tukang. Osok mendak masjid nu 2 lantai? Osok? Nah, tanggana di payun atau di pengker? Digigir. Nah, sapertikeun imamna di lantai hiji, makmumna di lantai 2 contona. Biasana kan tanggana di mana? Di tukang biasana tanggananya.
Iza kana ahaduhuma pisathi lamun teama salah sahijina dina loteng talantai 2 ceuk urang mah nya naha rek imamna di lantai 2 makmumna di lantai 1 atawa balikeun anu biasa makmumna di lantai 1 imamna di lantai 2 kela sasarua imamna di lantai 2 makmumna di lantai 1 atawa imamna di lantai 1 makmumna di lantai 2 dibalikeun inti namanya bi angkana lahu minasathi ma ya'tadu al mururu ilaihi kurekaan yen bukti ti makmum kasih imam teh aya jalan pikeun nepi nya. Lamun aya tangga bisa mapai tangga sanajan tanggana di tukangnya engke aya di payun sakedap deui. Lamun teh mah aya naon zaman ayeuna mah mirip-mirip tangga berjalan nu sok disebut lift cek urang lemur mah padahal ari lift mah anu naek ka luhurnya. Naon ari di supermarket atawa mall aya tangga anu maju sok naon nyebutna ngaranna di dieu eta teh ngaranna naon eskalatornya tangga berjalan ari lift mah anu jiga kamar asup tuluy naik ka luhur tah eta lift rek naon we rek tangga biasa bocan rek tangga biasa atawa tangga berjalan atawa liftnya asalkeun aya pikeun tumereus ti makmum ka imam eta masih keneh dianggap sah. Kumaha lamun teh mah ti lantai 2 ka lantai 1 teh make taraje nya. Taraje teh tangga nya. Bisa nama ti lantai 1 ka lantai 2 atawa ti lantai 2 ka lantai 1 teh ngan pedah cara naik atawa turuna kutaraje tadi dia bikhilafi nahwil muta'alliki minhu ilai ku perbeda upamana ngagulantung atawa naon muta'allik teh bahasana teh cumantel nerekel kieu atawa turunnya make tangga naon make taraje ta eta mah teu sah nya. Naon nu ngabedakeunana ari nu tadi mah jalanna biasa dipake naik biasa dipake turun jaba henteu hese nya sarerea bisa intina mah ayeuna lamun teh mah make taraje jiga di dieu eta lantai 2 di luhur anggapna nya cik ti lantai 1 ka lantai 2 kan eueuh tangga hiji-hijina nu bisa ka luhur teh make naon make taraje tah eta mah lamun aya nu berjamaah di luhur maka teu sah sabab dianggapna teu aya jalan tumerus alias aya nu ngahalangan sanajan lamun dipaksakeun mah bisa kana naon kana taraje tapi kan otomatis bakal loba gerakan ya beda jeung tangga. Afadahu Muhammad Al-Qurdi naqlan anil Qalyubi kitu kasauran Imam Al-Qurdi. Falhasilu kumaha atuh kesimpulanana ingkana bi masjidin pasartu alla yakuna samma ma yamnaul istitraq ilal imam lamun teh mah tempat berjamaah nate di masjid berarti lamun dibahasakeun masjid teh termasuk luarna ya sanes selebetna wungkul da luarna oge namina naon masjid ya. Lamun teh mah imam jeung makmumna teh kumpul di masjid rek imamna di hareup panghareupna makmumna pangtukangna syaratna teh alla yakuna samma ma yamnaul istitraq ilal imam teu aya nu ngahalangan lamun teh mah eta si makmum rek menuju ka si imam teu aya nu ngahalangan di jalana
wa in kana la yumkinuhu atawassulu ilal imam illa bi izwirorin wan itofin, sanajan teu aya nu ngahalangan teh nepikakeun kondisi si makmum ka si imam teh henteu maju balik ta munur. Contoh, jalma salat di dieu yeuh digigir di emper belah katuhu tadi dinya tanya, lamun naon makmum di dinya pikeun menuju ka imam jalanna ka mana? Ka tukang nya piraku ka hareupeun imam, kan cek teh lagi ulah ka hareupeun imam pasti ka tukang. Lamun keur salat menuju ka imam heg kalah ka tukang, cik etap bakal maju disebutna atawa munur? Munurnya munur. Tah pikeun tempatna anu di masjid mah sanajan ti si makmum ka si imam jalan tumerusna teh munur teh munur gitunya, eta teh teu madarat alias berjamaahna masih keneh sah. Wa in kana la yumkinuhu atawassulu ilal imam illa bi izwirorin wan itopin, sanajan mundur gitunya, ayistidbarin lil kiblati, atawa henteu mundur mah ngan peda majuna jadi ka tukang nguir dugi kakeun nukangan kiblat kenging nya. Wa in kana bi ghairihi nya. Tah di masjid mah kenging berarti kieu gambaranana ieu masjid imam di dieu makmum digigir di emper, sehingga lamun ti si makmum hayang kasih imam teh kudu ka mana heula? Ka tukang heula. Tah lamun tempatna di masjid mah berjamaahna dianggap sah. Berbeda lamun teama berjamaahna dituka naon dina salian ti masjid, sapertikeun di mana di imah berjamaah teh, di musola ya, di madrasah, di lapang, di kebon, di sawah ya. Tah tadi aya kabahas di musola, naon kitu bentena musola sareng masjid ya. Ari musola mah musola, masjid mah masjid, bentena masjid mah pasti wakafna, dalam teu diwakafkeun mah teu tiasa jadi masjid. Bari lamun iktikaf di masjid mah kenging ya, alias diganjar. Beda jeung musola, musola mah tiasa di tanah pribadi, bari lamun iktikaf di dinya terjadi alias teu diganjar, sanajan musolana leuwih gede daripada masjid. Ari masjid ku talupuh ku bilik, ari musola dicor contohna teh, maka tetep sanajan bangunanana leuwih agreng ngaran-ngaran lain masjid teu tiasa iktikaf. Tapi sanajan ayeuna ku bilik ku hateup, tapi ari masjid mah tiasa iktikaf nya. Bisi hayang iktikaf teu jauh, di imah we nyieun masjid, wakafkeun we sagede sajadah jadi masjid, berarti eta teh ngan resikona ari geus jadi masjid mah teu bisa dikukumaha deui ku urang, dijual teu bisa nya. Hese pokona mah lamun geus diwakafkeun, sabab ngaran-ngaran barang wakaf mah ari wakaf teh wakof eureun hilang kepemilikan geus teu bisa kukumaha nya. Tah eta masjid bentena nya. Berarti lamun di luar masjid mah kumaha wih deui tadi sambungkeun, lamun di masjid mah sanajan makmum tumerusna ka imam teh ka tukang, eta masih keneh sah berjamaah. Na gambaran makmumna digigir kahalangan janela bari di selot di jero ya. Lamun di luar masjid mah wa in kana bi ghairihi zida ala zalikal qurbu wa huwa
salasamiati dzira'in takriban. Hiji lamun di luar masjid mah jarakna ulah jauh teuing. Di dieu dibatasna 300 siku takriban kurang leuwih cek kamari rek leuwih sababaraha siku mah masih keneh dihampura sabab bahasana ge takrib nya. Aya deui nu nyebatkeun dina penjelasanana bahwa 300 siku teh lamun dimeter mah kisaran 100 meter. Cenah leuwih 100 meter leuwih 5 meter. Kapan ngaranna ge ceuk tadi takrib nya. Ari takrib teh kurang leuwih. Jiga kieu we ari teh dieu ka Batu Karut sabaraha meter? Kurang leuwih 2 kilo tah jiga kitu nya. Da henteu diitungan kulantaran sering bolak-balik paling ge sagitulah kurang leuwih geuning kitu nya. Atawa lamun urang ngangkat barang ning sabaraha kilo ieu nya gemuk? 2 kilo paling ge kurang leuwih. Tah jiga kitu nya. Jadi syaratna teh ulah jauh teuing. Nu kadua wa alla yalzama ala wusulil makmum lil imam madzukir. Ti si makmum kasi imam teu kenging aya nu ngahalangan bari maju posisina teh ka hareupnya. Berarti lamun aya bumi atawa musola sapertikeun kieu nya tuluy aya nu berjamaah digigir di ditutuh kan kahalangannya kajaba ka mana pantona teh ka tukang, maka kulantaran teu aya jalan tumerus ka hareup teu sah berjamaah lamun di luar masjid. Kumaha di masjid? Sah di masjid mah dikajabakeun rek kadinya kagigir rek ka tukang ka ditu tetep sah gitu. Ngan lamun salian ti masjid mah sanajan ngaranna musola, ari musola teh tempat salatnya. Masing di imah garek nyieun musola tempat salat, tapi sakapeung sok dipake neuneun dahareun keun we tah. Nya ari musola mah tempat salat nya dicawiskeun ku urang teh. Eta mah lamun imam jeung makmum kahalangan jalan ka hareup tumerusna teh teu tiasa nya. Titik. Termasuk kamari lamun teh mah aya ruangan da di dieu mah teu aya kange contona nya. Aya ruangan di tukang teh ngan pedah pantona nutup. Tah eta lamun pantona tiasa dibuka dikieukeun urangnya atawa mun jiga ieu digeserkeun atawa lamun diselot tinggal muka selotna eta masih keneh tiasa. Atawa dikunci bari kuncina teh ti jero tinggal dibuka ku manehna asa ulah kikieuan ulah ngaleuwihan ti 3 gerakannya. Ngan lamun teh mah pantona dipaku nya jalanna oge ti luhur ngajleng tah eta mah teu tiasa nya sabab teu aya jalan tumerus sama sakali. Jadi wa khamisuha nomor kalima. Jadi simpulkeun heula nomor kaopat mah antara imam jeung makmum teu aya nu ngahalangan. Lamun teh mah imamna di lantai 2 kedah aya jalan tumerus ka lantai 1 sanajan di tukang. Ngan jalanna ulah gugulantungan atawa jiga taraje eta hese nya eta mah teu sah nya. Termasuk lamun salat makmumna digigir pikeun ka imam teh kudu nguir heula ka tukang. Lamun di masjid mah masih keneh sah, ngan lamun di luar masjid mah teu sah nya. Berarti juga di madrasah ngan gambaran eta aya kacaan nya. Ari eueuh kacaan kitu mah bisa-bisa wae nya. Aya kacaan keneh imam di hareup di ditu makmum digigir. Kan eta eueuh jalan ka hareup. Aya cenah eta dobol heuh anggap eueuh nya. Tah eta mah teu tiasa lamun jalanna ka tukang mah sabab eta mah sanes masjid. Wa khamisuha nomor kalima ayyatawafaqa nazmu salataihima. Ayat tayan meureun tadi teh hese ngucapkeunana nya. Nazmu salataihima.
mun baheula mah salat tae hima mangga-mangga wae nya lain Al-Qur'an ieu teu kudu dibaca tai masing tae ge mangga. Nomor kalima si makmum kudu ngakuran kana gerakanana si imam. Maksudna kumaha? Ainaskuhuma fil af'ali dzahirati dina pagawean zahir lamun teh mah non imam ruku makmum ruku imam i'tidal makmum i'tidal imam sujud makmum sujud tak bisa dituturkeun. Wa ini ikhtalafa adadan jeung sanajan beda-beda bilanganana ya. Bilanganana lamun rek dikana rakaatkeun rakaatna. Wa kharaja bittifaqin nazmi ikhtilafuhu fayaduru kamaktubatin khalfa kusupin. Intina mah kieu nya bisa keneh berjamaah lamun teh mah gerakan salat nu ku urang rek dipigawe jeung imam teh sarua. Ruku intidal sujud. Ari kitu aya salat anu beda gerakanana jeung nu biasa. Aya sapertikeun kumaha? Kamaktubatin khalfa kusupin. Sapertikeun anu salat fardu naon we sapertikeun salat lohor contohna berjamaah kanu salat kusuf salat samagaha. Ari kitu naon bedana salat samagaha kantos salat samagaha naon bedana nya naon bedana salatna gerakanana naon pangna ulah berjamaah anu salat fardu kada salat samagaha wadai beda na teh ari salat samagaha mah ruku na 2 kali nyanya kantos ieu salat samagaha nya tos sahingga lamun urang salat lohor contoh kieu nya ieu imamna salat samagaha da moal ieu nya ceuk adat memual ieu tadi urang mah duka di batur mah samagahana waktu lohor berartinya ieu salat samagaha gijig-gijig teu apal sugan ti keur salat lohor si ieu teh berjamaah jika kakara takbir Allahu akbar nurutan Allahu akbar ruku Allahu akbar tuluy nangtung deui alah geuning nangtung deui nurutan i'tidal meureun nangtung deui ruku deui alah nah ruku deui pan geus bieu tah si ieu teh anu salat lohor berjamaah kanu salat samagaha anu rukuna sabara kali 2 kali eta teh teu sah. Nyap ieu teu apal bieu ge nya teu sah nya. Naon sababna pangna teu sah? Sabab lamun ieu nu salat lohor sabada i'tidal tuluy ruku deui geus mengkol tina tata cara salat fardu gitu. Sabab salat fardu rukuna sabaraha kali dina tiap rakaat? Sakali. Wa qiyamaini nangtungna 2 kali nya. Amma in kahartos teu imamna rukuna 2 kali tah si makmum lamun nurutan imam ge ruku urang nangtung deui Fatihah deui berarti ruku deui nuturkeun we urang teh nya da bari malaweung salatna batal gitu berjamaahna lamun eta ge aya nu berjamaah. Amma insuliya ka sunati zuhri fayasihu al iktida'u bihi ngan lamun salatna teh ngan sakali-sakali rukuna teh nya tiasa teterangeun atawa emang aya kaol nu ngengingkeun eta mah sahnya sabab disangkana salatna lain salat kusuf atawa kusuf teh samagahanya aya kusuf aya khusuf duana ge hartosna samagaha bentena aya samagaha panon poe kusuf aya samagaha bulan
khusuf hartina mah sama gaha keneh nya cik urang mah sama gaha. Au maktubatin khalfa jinazatin atawa anu salat fardu berjamaah kanu keur nyolatan mayit. Naon bedana salat fardu jeung nyolatan mayit? Salat mayit mah takbirna sabaraha? Opat. Sehingga lamun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alah geuning takbir deui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanajannya ieu anu salat mayit teh dina takbir kaopat, berarti sabaraha takbir kaopatna eueuh takbir deui ya. Allahu Akbar ceuk makmum teh Allahu Akbar. Nah anu dihareup mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah geuning salat janazah. Tah eta teh teu tiasa berjamaah kanu salat mayit. Jeung deui pirakunya dan salat mayit mah pasti hareupeunana aya naon? Aya mayit kari-kari urang berjamaah lohornya secara adat mah moal eta teh nya ngan bisi gitu. Disangka salat lohor mayitna teh kaciri. Tah ieu mah bisi ya. Walau ba'da takbirati rabi'ah khilafan libni Hajar ngan aya nu ngengingkeun tetapnya bade-bade teuing mah. Teras wa kharaja bil af'alil ikhtilafu fis sifati fala yadurru kaktida'il muftaridi bil mutanaffili. Sah ya berjamaahna salat fardu kana salat sunat. Ari sugan teh salat isya salat sunat ba'da isya urang teh berjamaah we. Ta eta mah sahnya. Naon sababna? Sabab salat sunat biasana sabaraha rakaat? 2 rakaat akur jeung salat fardu. Salat fardu oge sabada 2 rakaat sok aya tahiyat sehingga pas salam teh urang moal curiga, oh ieu mah salat sunat. Moal sabab urang datangna masbok, datangna paneuri, oh meureun geus tadi nu 2 rakaat deui mah. Tah jadi salat fardu berjamaah kanu salat sunat eta teh sah. Di urang matara aya nu berjamaahnya kajaba imamna di hareup mah sugan salat di tukang tah berjamaah tukangeunana osok tara nya di urang mah. Teras wa fi tawilatin bi qasiratin salat panjang berjamaah kana salat pondoknya. Tiasa dihartian salat panjang teh berarti salat naon salat naon? Salat normal berjamaah karena salat qashar ya. Osok salat qashar mun keur ziarah osok salat qashar. Ke aya di payunnya. Ari qashar teh naon? Pondok. Naon pangna disebut pondok? Sabab anu asalna lohor 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kumaha lamun asalna 3 rakaat? Hiji satengah nganepi ka ruku. Assalamualaikum. Henteu nya ulah dikosor anu 3 mah. Atawa nu 2 ulah dikosor jadi 1 rakaat. Nu bisa dikosor mah ngan ukur salat bangsa 4. Dikosor jadi sabaraha? Jadi 2. Oge ku dikosor teh henteu berarti 1 rakaat tahiyat awal, 1 rakaat tahiyat akhir henteu kieu, tapi tetap naon langsung tahiyat akhirnya, henteu kudu tahiyat awal. Teu kudu tasahud awal, 1 rakaat tasahud awal, 1 rakaat tasahud akhirnya. Teu kengingnya. Wa ma'al ukusi nya kitu deui sabalikna oge sami nya. Berarti kumaha sabalikna teh
anu salatna pondok berjamaah kanu salatna panjang atuh meureun heula keneh makmum beres dina pada kenging gitu nya ari geus bagian salamanya tinggal salam we urang mah ulah nuturkeun. Teras wa kharaja bi dhahirati al ikhtilafu fil af'alil qalbiyati wa hiya an-niyatu nya kitu deui dianggap sah lamun anu bedana teh niat sapertikeun kumaha bedana niat teh fala yadurru ka anna wa al imamu zuhri wal ma'mumu al asra aya jalma salat lohor geus jam 3 di masjid Allahu Akbar kicik-kicik ti tukang teh saurang deui asar da ayeuna mah imam mah atulah disebut imamnya ada sorangan salatna ge berarti usolli fardhu zuhri arba'a rakaat Allah dina hatena ge niat salat naon salat lohornya padahal mah kakarage pas Allahu Akbar mah lohor keneh Allahu Akbar lohornya kakarage Allahu Akbar kabiro asup waktu asarnya datang we jelma oh geus asar ceuk anu di tukang teh mun sok ditepak-tepaknya mun henteu usolli fardhol asri Allahu Akbar nu dihareup niatna teh salat naon lohor da masih keneh dina waktu lohor nu di tukang nu ngamakmum niatna salat naon salat asar beda tah bedanya tah beda nu sapertikeun kitu mah teu nanaon alias sah berjamaahna komo lohor jeung asar mah akur 4 rakaatnya pas beres teh ning mana berjamaah da urang mah salat lohor urang mah asar kumaha atuh udah teu apal duanana urang balikan deui wayahna tah padahal mah sah berjamaahna di dieu fala yadurru ka anna wa al imamu zuhra ari imamna niat salat lohor da masih keneh dina waktu lohor da barina kitu niatan ngimamannya wal makmumu al asro makmumna niat salat asar da pas asup kadinya geus waktu asar ceuk makmum teh meureun kieu rajin si imang ieu kakarage asar berjamaah kanu rajin pugu nu dihareup mah salat naon lohor ngan akhir waktu titik nya atawa sebalikna nya salat ada nya ngamakmum ka salat qada Allahu Akbar nyir aya jelema berjamaah lumayan naon 27 ganjaran Allahu Akbar Assalamualaikum beres nah mana berjamaah ka urang da urang mah keur ngodoan salat alah kumaha atuh belikan deui cenah teu sah tah padahal mah sahnya salatna anu ada teh naon adaan dina waktuna salat anu boga waktu nya lamun waktu lohor salat naon salat lohor kajalma anu salatna qada puguh-puguh si itu mah keur ngodoan isya nya da kasarean ngan ngodoanana dina waktu lohor disangka teh salat lohor gitu berjamaah we ari geus salam da urang mah salat isya bieu mah ngodoan kumaha tuh urang berjamaah balikan deui tah henteu kedah balikan deui sah berjamaahna salat anu ada teh anu ngabogaan waktu kajalma anu salatna qada urang mah ari ngodoan salat mah nyumputnya ngodoan salat subuh kunutna leungeunna teh dikaluhurkeun atawa di dieu we teu naon api-api intidalnya tos wasadisuha alla yatakhalafa kantun nomor kagenep cekap heula wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina
tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku panguru abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta